wa rabbaka fi nafsika khifah wa eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae sirat tadarru wa khifah kana arah tadarru DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil thariqah zikir. Ieu zikir thariqah ya. Ieu dalilna. Wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi tapi umum jang urang kabehan inget anjeun ka pangeran anjeun zikir nafsika di jero hate ieu kopi ngaran sirron motifna tabarruan DP ngarasa hina naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah wa khifatan jeung karena sieun ka Allah wa dunal jahri fauqsir saluhureun sir jahar handapun jahar middle qaul tina ucapan ekos dan bae sedengah tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna zikir carita zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha anu mawana. Dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Banten Syekh Abdul Karim Cirebon Syekh Hasbullah terus gitu ke Madura. Nah iya aya jalur-jalur mata thariqah naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia. Qadiriyah wan Naqsabandiyah mah jalurna ngan 3 kajeun ku kumaha jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura sakit tuh engke tidinya dikembangkeun Banten ka mana Cirebon ke mana Madura ke mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ke mana ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencak kanyahoan carana tos kitu ajeun ku kumaha. Nah, lamun dia Khalidiyah, lumawana pasti ke Indonesia, pasti eta. Geus kanyahoan kurang jalur Khalidiyahna, di mana ieu? Sumatera, eta berarti kieu. Lamun ieu Satoriyah kanyahoan lumawana eta. Geus ngembangna kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kanyahoan jalur mana? Tuh anu teh kanyahoan. Mantak aya bae muktamar thariqah supaya muktamar jalur-jalurna kanyahoan. Ketika aya jelema ieu rekat mereka teh thariqah wan Naqsabandiyah kok kieu lain deui mah ieu lain deui pembawaan thariqahna di mana ya selidik urang pasti putus guru gua ajeun ku kumaha ge putus guru kajeun ku kumaha lain kitu urang dek Naqsabandi bae Bahauddin Naqsabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah teh Arab lain lalawora jelema teh ilham teh langsung ka Bahauddin Naqsabandi. Masya Allah eta jelema kuluhur-luhurna. Kitulah para kutubul aulia. Datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naqsabandina. Geus aya Qadiriyah wan Naqsabandiyah, aya Qadiriyah hungkul, aya Naqsabandiyah hungkul. Engke kanyahoan nu Naqsabandiyah hungkul jalur mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Naqsabandi hungkul kanyahoan. Salah bakal kanyahoan. Qadiriyah hungkul bakal kanyahoan. Qadiriyah wan Naqsabandiyah bakal kanyahoan jalur mana? Antilu. Amun Qadiriyah wan Naqsabandiyah mah
bawa Banten Syekh Abdul Karim. Nah tadi dia ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kayak pembawaan anak mun berbeda salah mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus tinggal lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu mah urusan batin kunaon haju ku ari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu kos kitu mah tah urusan batin engke ge aya sorangan tah mursyid mah ya Allah ya Rabbi. Nah ieu mah carana engke urang teh aya kotorikoh qadiriyah wan Naqsabandiyah ka Indonesia dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten ti Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya dipadukeun ku Ahmad Khatib Sambas qadiriyah jeung Naqsabandiyah kan qadiriyah mah jar la ilaha illallah ai Naqsabandi na kopi dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib ternyata hasilnya luar biasa lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia dikembangkan di Indonesia. Nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang kumaha maksudna teu ngageser Quran aya di otak urang hadis aya di otak urang diaji Minhajul Abidin aya di dada Ihya Ulumuddin aya hikam aya tapi teu kageser kunaon si lain cinta Allah cinta dunia. Iya nu bahaya ge kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkan eta hikam diterjemahkan eta ihya diterjemahkan nu nerjemahkeun age cinta dunia eta kiai luar biasa lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa bahsul masail pangmenang nanyana tapi cinta dunia kunaon henteu digeser sih di jero hate teh henteu dijazab henteu ditarik renungkeun je aing ngaji ti leutik geus puguh amil jurumiyah sorok ngelal datang ka ngelel iya alpiyah diaji lain sakali gaji johar makmum diaji bahkan kudu juman ge diaji samsiah ge datang ka mukhtalitot di luar kepala datang ka kitab lagi leungit kuari diaji kabeh kuari tapi teu kageser endahan ngageser ke dunia diantara ngageser ke dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manjieun yayasan bae ngageser ke dunia berarti kiai dibere ilmu tafsir aya fatul muin aya hadis aya kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi teh mi nyieun sanawiyah nyieun aliyah lain salah nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren teu kudu tah kitu mah sapira jalur proposal atuh tah ieu mah kiai mah keur carita lain ulah nyieun sanawiyah lain ulah nyieun aliyah lain ulah nyieun universitas teu kudu mondok mah kos kitu mah teu kudu tah mah urusanna dunia yeun geus sia asal boga duit we ge urang mondok henteu naon henteu yeun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urang tanggung jawab aing geus Allah boh budak pohon atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran dia bisa nya di rumah sakit Pak ya rumah sakit aing pokona mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakola ge sarua yeun pondok pesantren mudirun asupen dia jurusan jahanam teh dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala minhajul abid hikam geus sering kunaon sih teu gageser teh nah pertanyakeun ka diri sorangan kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal nah coba yang geser ke carana bertoriko dipaksa orang teh paksa
saawak jam sekian udah jam sekian zikir jam sekian tergantung umat torikoh pemaksaan diri supaya ingat baik Allah awalnya bahkan dipaksa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyenang zikir bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah paling geus beres sahareudang jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat tapi terus wae lah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 kayak aku majikan aku nggak kuyang aing pemaksaan ya pemaksaan tapi terus illallah kan aya boga guru mah di bawah naungan guru na ieu budak kiamat sih ieu bado aya sal zikir bae muka baju sakubar gelut nanaonan sih aya bimbingan kan di guru mursyid melalui doa na guru aya mau budak teu kudu dinasehatan doakeun bae engke ge aya nyulusup doa guru itulah thariqah mah henteu kudu dipanggil ge doakeun ku guru Gusti tuduhkeun ihditak mantak Allahumma hdinas siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah Allahumma hdinas siratal mustaqim Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulainya mulailah ada lain deui kali. Zikir geus kalem. Kala bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia bari ngacai. Pemaksaan, thariqah pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh ku guruna ge sia lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadunya goblok ta guruna. Torekatna sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ieu kaheula ulah torekat sia ku guru. Mereka siap itu kita mereka dari Allah secara mutlak beres tinggal ke dunia segala warung segala sawah segala perusahaan titik ya saya tinggal ke dekat Allah pada Allah mah lain kudu lempang emang Allah ada di gunung emang Allah ada di Bandung lain itu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah sebab engkau bersamaku engkau bersama kami innallaha ma'ana ente perlu berangkat di dieu Allah aya di masjid Allah aya dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung lain kudu ka leuweung lain kudu ka teu kudu Allah hanya perasaan nu can datang ka urang maka dipaksa urang miceunan reged sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu di hadapan tangkal kayu leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan lain golkar sia de sia masal tangkal kayu be golkar goblok tah ieu kieu golkar ieu gara-gara nama ieu aing mau grantek bae ka kieu golkar tah nyasarkeun iya calangap KS na calangap kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna yo caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak udang sia udang naon kiai galak amat sia nonggong di bepoan tongona nanaonan kiai nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teu diteugelan bahaya sia nanaonan kula udang heeh datang dipupuhan da lumpat kan lumpat di udang sia ka dieu sia nek laon ieu kiai ka dieu sia celaka sia wae dipupuhan ieu napa boboteung nanaonan cenah lumpat deui malah mau apa mongol kiai
ya kadi sia koe itu dipopoan sia koe kiai nanaonan ya nah datanglah kak kitu leuweung ka kebon kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan daun papayitan atau di kieu dahar ku sia ih cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar cak dahar ayo didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai baksakeun dahar gayam cak nya nanaonan si kiai ulah keur ngeundah hees ye datang di gebugan bae di udag-udag aduh kada kiai tolol sakira ye goblok kiai ye sakira aya kajian aing mah digoblok-goblok ge sakira teh nu penting dahar teh sia aya dahar gayam leleg tereuy aduh gas nah malah dikieu deui ku kiai gluk geus satu cak teh jari awak kieu geus jari terus pakai kayu gadong dong gluk naon cenah kiai ayo geura terus minum kebel mules beuteung na aduh mules beuteung nya kiai kaja ayo urang keur mules terus utah cenah begitu utah keluar orang kada lagu sia masyaallah cenah kiai masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleu nu mantak aing ngagebugan sia ge lainna naon supaya oray keluar aju ku aing dibere dang-daunan nu pahit-pahit teh eta supaya oray mabok diminum ban ku aing tak bari moal masyaallah nangkep jangan ka kiai duh kiai hampura gula kiai kula cilaka meureunana nuhun kiai gambaran thariqah seperti eta gambaran thariqah teh seperti eta di diri urang teh loba orayan komo diajak pendi manggeus anak incuan sama orang lain hiji orai bae orai koros aya di dija orai pucuk aya di dinya orai taneuh orai belang ambalaya geus hese tah mah diobatan naon ge hese gambaran penyakit hubud dunia hubur riasa hubul jah eta adalah orai-orai anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dek kaluarkeun orai hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggeulan sagala dibere tekara kaluar ieu sarua murid thariqah teh ku guruna kudu siap teu paham nyana teh dititah anu teu paham nyana teh dihinakeun teu paham nyana titah kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh mah ke lamun geus dah kieu gitu di guru thariqah mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru dilieu ku guru ditanu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya oraya dek dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh ku wasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese caritakeun anak ku wasilah guru geus teu kudu di aku guru thariqah mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ya Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya marifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang lamun sabab lamun lain mama wah tuh aing teh bohong makana sujud sia ka aing urang mah kan kitu thariqah mah lain teu kudu ingat mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadarenan gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya orai di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai ngaluarkeun orai dengan berbagai cara susah payah cak kiai geus kaluar oraina mah nyarege nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese. Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha
kuari geus kapanggih usahana, kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon. Ikhlas mah teu kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit di bae kan. Ngabay aing engke ku batur di aku, fakir miskin ngaraku, segala yatim ngaraku, bahwa aing nu dermawan. Penyakit di bae kan. Tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing. Iyalah mursyid ngaran. Dipaksa asup tarikot. Dak, wirid. Naik, dak, naik. Kuari mah tarikot teh lalagaan, kuari teu meunang disentak ku guru Haji Marah bae. Atuh tarikot si kos kitu, dilepas ku guru ge. Sabaraha tuh sia. Teu meunang dipentak ku guru Haji bae ka guru Suudon, teh mah guruna hubung dunya ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir. Geus hese, kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar ti kunyana. Lain zikir mah gampang. Beda zikir, sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh, nafsu 165. Saeutik amat sakena. Ulama 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Penting sabaraha? Lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil jadinya. Oh 1000 2000 kalau mah siap. Nafsu mah bisa bae. Geus bodo sia tuh. Di luar aturan. Oh norek. Engke da ka dituna. Jelema teh norekat mah kitu teh jarita aing. Aing cara aing norekat beuh aing bisa hiber segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke teu wau. Tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat. Nyana makan henteu. Tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas sudah ngomong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, kan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentak jelema neuk hayang norekat. Sekali, dua kali. Can meujeuhna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah di daerah thariqat. Mentak khusus cenah mah. Merekna kanu geus siap. Assalamualaikum misalna kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kuliah ya penting main boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk. Aja hayang naon tuh? Eta we cenah sok ngadenge tarekat-tarekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang? Ih kaula teh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan? Eta kan dicoba budak. Guru tarekat kan coba. Pemajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap teh. Cenah kula norekat. Bagawe naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri aya 100. Siap ya norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Takalna. Teu kaburuna naon mau santri areueuh bae sia. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Jieu tumbung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamuliaan, berat ka dunia. Tarekat. Lareuk norekat kae. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun ge, lamun kuari ge ambruk ieu. Kumaha mah geus disakamariankeun bae teh. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Can boga imah. Kumaha sia haju lamun kabogol lamun pamajikan sia haju indit, kula teu laku-laku kiai. Can kawin datang ka kuari teu laku kuari. Perusahaan sia naon? Teu usaha sama sebatang kara. Sia bener neuk norekat, bener sia lain neuk norekat, ieu mah pelampiasan mah kos kitu. Teu jadi. Norekat mah ilmuna secara syariat geus aya. Jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun. Malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali. Batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh.
syariat. Nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema, sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pemajikan ngusir ge eueuh masalah, sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pemajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi ulut pemajikanna beda persepsi kajeun hukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomok ajeun asal ulah ku Allah andai kata ieu dunia leungit kabeh kabeleum ulah wah ka dunyana aing ge kabeleum ridho mun ku Allah beres wah sia beneran itu beneran beres mantap moal sieun dipeting ge dipeting zikir jam 1 jam 2 teu aya nu paeh teu pocong aing teh sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teu sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sih ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas siapa aing sieun kunti anaknya mohon maaf anaknya sieun atuh lamun urang kadelesian kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah abi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kon teh sieun sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasihan hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teu sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang hareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gitu aja assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh hariru maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedeulean nu lain dedeulean ieu mala ainun ra'at wala udhunun samiat masyaallah di dunia kene geus dibere model kos kitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali soleh di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura inget-inget pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tadarwawahi papaksa urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah inget teh ka dunia malulu inget ka perusahaan urang mah inget ka sawah inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget ieu mah geser ka dieu teh Allah Allah dengan cara anu spesifik ti guru sebab awak kurang mah ieu awak zahir ngan ana pae dikubur ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban 5 ngan aya 5 naksaban di awak qadiriyah mah aya 7
tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-siana diurus kunyana paksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi bawa fauqa siribuna jari di dinya ge dititana teh wal qurrabaka fi nafsika di jero hate bae nu mata khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho nya Allah nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teu nyaho sebab malaikat mah nu zahir-zahir langkah-langkah urang tapi seungit malaikat teh ambeun seungit amat seungit barang ambeun ka dieu bau seungit ambeun balik ieu zikir nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari zikir khafi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru Allah kamana arah Allah tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup babil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrahu kaluar Allah Allah mantap mimitina lama buda bihaqin kedua lamak sudah bihaqin tilu lamat luba bihaqin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai tidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam eta iyalah dalil zikir khauf nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kos dah sedang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu meunang gandeng. Nah ayeuna gandeng engke di zikir jahar dalil lain deui maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi dakar ka qadiriyah wa naqsabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah hayang menyerupai malaikat matak cak di dieuna bil ghuduwi wal asal wala takun minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakeun sebab aya hamba-hamba Allah nu teu meureun ngabersihkeun ka zat Allah ialah malaikat urang ge dek nyarupaan kana malaikat melalui thariqah melalui zikir supaya sejajar jeung malaikat emang malaikat kumaha ieu malaikat mah innal ladzina 'inda rabbik wallahu a'lam